Video. Musim corona hese pagawean hese ngalengkah rek indit ka mana dur sare dewa bingung nu digawe di kota ge tabaralik deui ya lantaran aya pengurangan karyawan di baringung atuh di lembur teh aya kara biasa gawe di lembur mereka gawe naon kadang-kadang loba nu dagang sayuran sih ieu biasa beuli ge jadi dagang sayuran usaha rek salembur teh tukang sayur kabeh aduh mudah-mudahan lah tek geura ingkang corona geura eueuh geura damai deui seperti biasa nu sardi ieu hese ka mana-mana hese ingkang hiji deui ulah pohon ka mana pake masker payen di mage pake masker tapi lawan berangkat buka maskerna kiraku berangkat tidak buka maskerna dikasih naon takakan anak cilik anak irung buka heula kudu make maskernya kayak di jalan bukan penyakit matinya orang lain corona doang karena kekebun batuk gitu kudu pakai masker kayak biasanya di jalan kayak polisi kerja masker mana itu pakai masker ditanya ke polisi kenapa kamu gak pakai masker kayak alasannya mana maaf pak saya mau beli masker ternyata memang tuh pakai masker tuh peduli kudunya pakai masker ujung kesehatan ya tak ulah ala orang kudu pakai masker oke musim corona teh isu-isu ibu-ibu lupa ngaji tahura ingkang tahura nyangan duit isi teh es wae gerak kekoreh kan itu jerok pikir emang aing hayam kekoreh itu nyangan duit anak merek wae jajan jebale hoang congean aduh jebale buka beas ini mah kalau ditempokkan heula ya main itu tapi enggak sih harita malam Jumat kurang ditempokkan pas ditempokkan eta pang biasanya sekaroso dulu orang hudang digisik mah digisik produk lain kene SD we dulu datang diguyah deui ku pamajikan sia teh kunaon hes wae biasanya setelah kuring kabul atau dapur teh pan bingung dengan duit ke mana musim corona ieu mah ngalamar ya ijazah teu gablek ijazah SDG leungit ka mana boa ngalamar kumaha ayeuna mah teu boga ijazah ge kudu aya orang daleman lamun orang dalam atuh sulit nekasuk teh kumaha da baringung dagang cilok teu bisa nyieuna dagang bubur geus loba tukang bubur dagang sayuran geus loba tukang sayuran dagang naon atuh bisa ngasilkeun duit piraku minggu sabulan leuwih keluyuran di imah dahar timitoh adeui era kudu utang menang dibayar jalir kudu kumaha aduh baringung geura ingkang lah corona mudah-mudahan lah urang babarengan doakeun sing geura damai deui sing geura cager deui kabehan ulah kieu harese duit kumaha ge atupan urang pokona mah urang deketkeun urang leuwih deket deui ibadah sing getol kiwari mah ya emang kiamat pasti datang kiwari mah orang kudu bener-bener ibadah minta ka Gusti Allah minta petunjuk ulah kumaha ulah sering salahkeun ieu masalah benerna aya di diri urang masing-masing ulah sering hujat mudah-mudahan ini urang babarengan hayu urang babarengan urang doakeun urang ngadoa minta ka Gusti Allah supaya
dijauhkan tina segala mara bahaya, tina penyakit, supaya orang sehat-sehat walafiat selalu selamanya. Amin ya robbal alamin. Geus satu wae nama salam damai wae ti urang. Jangan lupa pakai masker, tapi lamun deuk barang akan mah buka heula maskerna nya. Udah.